da pami di dieu teh sabaraha hiji makam Abah? Ai pokona mah ieu we. Anu pokona mah Setu Bagus Dako ieu nya nu sapalihna ieu. Ieu teh dekengan tuh itu. Dekengan muhun. Dekengan teh itu. Dekengan teh pengawal atau napi kumaha Abah? Pengawalnya kapungkur nanti muhun. Lamun cerai Atau pengawal. Muhun. Di sini sini. Muhun. Sama tas salam berarti ditu. Muhun di payun. Ya terus ka dieu. Ka dieu nya. Di dieu Pak. Kalau mundur salam heula teh dieu. Salam deui di ditu. Tah itu saurna teh Setu Bagus Dako teh gaduh raya atau napi raka? Sakieu bukti. Anu Setu Bagus Daka cenah saurna teh paling mana? Di Serpong. Eta mah di Serpong, benten sanes di wilayah ieu nya Bahnya. Serpong. Muhun. Berarti itu teh Pemunayan. Serpong lain teh kan jarang. Serpong. Pemunayan. Pemunayan. Serpong. Muhun. Panon, Serpong, Serdaka. Penalaman dalam menjarah teh Serdaka Serpong. Pandai paganunggu kawat makam. Oh, ini mah terus asup eta wisata ini rame. Tos wisata namanya Bahnya. Cai susah dia teh. Oh gitu. Muhun. Ini mah teh kenging. Angoli. Cai teh kahana bangga. Kayaknya di pasir. Nya. Pasirnya nanti. Muhun. Kahana samping tadi tulang tuh. Serpong mah gitu. Serdaka lah gitu pokoknya. Serdaka. Nah, pemirsa yang unik di sini ada satu pantangan, mungkin kalau dilihat di pelang di depan ada larangan untuk wanita berkunjung ke sini. Nah, kunaon bah dilarang eta teh bah sejarahna apa kumaha? Aya lalakona. Lalakona kumaha coba? Iya. Lalakona. Lamun dia mah awewe jarah ka dieu. Muhun. Teu bisa balik. Teu bisa balik. Bisa balik. Pungkur jandra nyanak istri. Muhun. Jadi pokona di Jakarta kan leungit geus tepi ka dinya. Oh, kantos kejadian kepungkur. Aya. Istrina saha bah? Leungit eta. Jenderal saha teh? Leungit. Oh, tos lami eta nya kejadianna. Tak gitu ya sakala teh menang awewe teh. Oh. Di jalan kana ya seleungit. Ketika dituju tu kuncen-kuncen teh tapi ka ayeuna teh kitu. Sok lobanya Oh, jadi itu menangkeun ya Bahnya. Sabab tinggal di mana-mana. Jadi katanya dulu itu ada istrinya jenderal yang ziarah ke sini dan akhirnya tersesat dan nggak bisa pulang. Jadi sampai sekarang akhirnya ada pantangan untuk perempuan tidak boleh berkunjung atau berziarah ke sini. Tapi teu aya hubunganna sareng Setu Bagus Dako anu ngabujang atau napi kumaha bah? Saurna mah cenah nguping-nguping aya mitos-mitos kitu nya. Kan dugi ka pupus anjeunna mah henteu ieu henteu nikahnya dugi ka bujang. gitu. Jangan. Mata kelamunan Mata kurayina wungkul sedaka. Sedaka mah gaduh eta mah nya. Berarti gaduh katurunan eta mah nya. Ya pasti kan abatan terang kan itu. Pami Setu Bagus Dako mah teh gaduh pami. Godana wewe. Gaduh. Lamun rek babana kan dia jarang. Muhun. Awewe godana nyalung we. Beak banana. Itu pami anu jarah teh di mana we bah? Di mana we? Anu tebih-tebih ge araya nya dongkap ka dieu nya bah. Dengklok seueur. Ti Dengklok Karawang? Ya. Boleh di Cikarang, di Cikong. Cikarang. Saradaya we. Nah, di mana jalan makam umum ban wali nya. Makam umum muhun. Di mana wae. Di mana wae. Jadi katanya yang ziarah juga banyak dari luar kota pemirsa ya, seperti dari Cikarang, katanya dari Kerawang juga banyak yang berkunjung ke tempat ini. Nah itu kumaha caritana bisa apal tempat ieu anu tarabih teh Pak? Anu tarabih tiasa apalun tempat ieu teh ti hubungan-hubungan muhunnya jadi apal tempat ieu. Aya nu jarah ka dieu hubungan tempat ieu. Mata sok nyaranak. Oh gitu. Bisa batu. Mata sama mobil jadi hubungan orang ka anu. Itu beda-beda lamun jalan itu. Tapi unggal dinten mah aya we anu jarah nyabahnya anu berkunjung. Ngan kamari keur corona tutup. Tah eta kumaha pami corona gitu teu tiasa ka dieu dilarang ku pamarentah atau napi kumaha? Ya apa aya nu jarang teu aya. Aya we. Aya di basa corona. Sieun. Sam dilarang teh ulah kumpuriung teh apaan ari teh mah menang gimung-gimung. Mun. Yang udah jarah hiji dua mah aya. Keur corona ge aya wae. Saurang duaan bisa. Sampai kemana? Lamun penting nanti lemur eta. Iya. Penting kan di dia. Ngono. Itu biasa paminu ti luar kota nyabahnya kan tebih teh eta sok marorondok di dieu atau napi kumaha? Aya di saung. Di saung nu nembe di muhun. Ai baheula banyak. Sok di dia. Sok di dieu. Muhun. Pan lukut teh hejo. Muhun. Lukut. Dan teu belok ieu. Lamun hujan ngampu aja hujan teh daekeun baseuh. Muhun. Hujannya kudu kos nu dituruban.
Keur Dari 2004 itu kan memang kenapa? lampu lah. Jarak Oh. Di itu sana di Ke belokan 2004. tuh apa bah. Entong kudu di sana lagi. Iya. Terus ke masjid. Maksudnya bahnya. Jadi memang ketika ke sini kita tidak dianjurkan untuk memakai alas kaki karena untuk ya kesopanan lah, dan juga di sini nggak kotor juga, mohon. Nah, pemirsa, dari beberapa riwayat yang saya baca, ada yang mengatakan kalau Syekh Tubagus Dako ini berasal dari Banten, dan beliau ini adalah seorang pendekar sakti yang saat itu melawan penjajahan Belanda tepatnya, dan beliau adalah seorang pendekar yang punya ilmu kanuragan. Tapi coba kita tanya ke kunciannya langsung Abah Maruf sama Abah Hatai. Saur nama sanesnya Abahnya, eta Sanes. riwayat eta teh salahnya Abahnya. Salah. Janten sanes ti Banten asalna teh, tapi ti kerajaan Pokoknya mati Mataram. ti Mataram. Mataram kuno nya kapungkur teh muhun. Jeung anjeunna teh beliau itu bukan seorang pendekar sakti, tapi memang murni seorang waliullah nya. Waliullah. Jangan kita mau jangan. Muhun. Jadi dina sapalih riwayat kitu abdi teh maca teh bah. Berarti kedah diklarifikasi ya teh salah Aya anu kitu kitu? nya. Aya anu nyari duka eta sumberna ti mana dukanya bah. Di mana atau Duka. Kudu terang teunana Muhun gitu. Terus sabaraha generasi atuh bahnya ti kuncan anu mimiti dugi ka ayeuna. Oh, turun anak ini. abad ke sabaraha? Ayeuna abad ke sabaraha? Naon? Abadna. Abad sabaraha cenah Pak? Abad ke 22, 20 hiji. Atau seratusan tahun ya bahnya. Pami dirunutkeun mah panjang gitu. Malang geus. Ulah lapor naon baul. Iya, dan tentunya saya mau mengucapkan terima kasih, hatur nuhun pisan Abah. Abah Ma'ruf sareng Abah Itai, hatur nuhun pisan tos ditampi idenya Abahnya, muhun tong kapok. Mungkin sewaktu-sewaktu ka dia ameng deui muhun. Itu dia. Jadi pemirsa, sejarahnya seperti itu. Jadi memang ada banyak riwayat yang berseliweran lah, dan memang tidak ada yang tertulis. Jadi barusan diklarifikasi sama Abah Itai dan juga Abah Ma'ruf kalau sejarah yang beberapa waktu yang lalu saya baca sumbernya nggak tahu dari mana itu adalah salah ya. Jadi memang asalnya dari Mataram, dan beliau ini adalah seorang waliullah, bukan seorang pendekar sakti yang memang seringkali digaungkan oleh orang-orang di sekitar sini. Dan itu dia kesimpulannya untuk pembahasan episode kali ini pemirsa ya, di makomnya Syekh Tubagus Dako ini. Dan selepas ini juga saya tertarik untuk mewawancarai salah seorang pengunjung. Mudah-mudahan diizinkan ya untuk mewawancarai. Seperti apa?